Lila sobleng. Engkoy ka dieu cenah rek indit. Lila teh ya. Laguan tadi aing teh kesel tuh. Mun kana teh kesel nungguan kieu teh siga nungguan alisan datang we. Aing jadi imah euy. Ka pasar hewan ieu teh. Untuk kami harus kesannya. Ya. Ya. Iya. Nah, Kan jadi ke pasar. pasar naon Pasar hewan. urang sibuk we anu mah. Oh, sia ya tuh. Tinggal aing geus dangdan kieu lah aing sibuk pisan poe teh nya urang teh aya anu hajat teu pangaosan aing teh. Terus kalau geus lupa ieu mah. Hayu ke pasar hewan aing anteur. Aya bisnis ka Jakarta. Ke pasar hewan aing anteur naon sih ke Jakarta, Jakarta naon sia. Aing teh ka Jakarta aya bisnis. Bisa naon sia. Pokona mah duitin gede aing mah. Anteur ya. Beung harus gede-gede. Ini moal sibuk pisan asli. Hai gede. Lu anteur oke. Anteur ya. Dia hidup sia. Aing cara balik ieu mah. Aing nu mana ti tadi aing Anteur sia pasar. lila Hewan aing. Sia. cek naon di Mana eta sila tidak gor kanu naon? aing geus liar ku sia ti tadi tah riweuh atuh aing kemana digugusur aing capek itu ti tadi Anteur aing sia, anteur hewan. Emang mana ngajak si ieu dek ke mana? Pasar hewan. Emang dek naon ke pasar hewan? aja kudu bawa aing sia di pasar hewan dan naonan coba lieur ka aing na ge riweuh gugusur ka aing Kieu ya aku aing jelaskeun kieu. Aing ke pasar hewan. Ek meuli monyet aing teh. terus Ek nyaluakeun aing teh jeung aya teh kieu tah beungeut aing ieu Bekeun. iya juga monyet duanana aing teh goblok Anteur aing sia. iya ulang aja nyarokeun Aing sia ulah ku campur di caranya. sia ge sarua Sia sarua di caranya. Sia. sia Sia sarua. Saya, bukan salah aing bicara baik kan anjing.